Nah sih mana ini terus gak kerowokan. Ngomong kanan euy. Saya orang Subak Anyar jalan Selebel. Heuh, hayu cenah masih ngeunah. Wah, ada kata tarik itu mah. Ieu tuh urang ka ditu. Heuh, hayu urang itu kan balik sekolah. Lah hayu gaskeun kami traktir. Waduh bangun geus menang lit leuwih ieu teh inung maneh. Ah, biasa wae. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam, Bu. Wilujeng enjing kumaha barudak sehat? Well, Bu. Oh sih, parah rat. Mamane wala Cep. Sok barudak buka buku halaman 8. Assalamualaikum Bu. Punten Bu kasiangan. Terang geuning kasiangan, kulantaran kasiangan, lari di lapang nepikeun ka istirahat. Ya siap Bu. Oh, juga tuh. Duh capek euy. Ayolah orang jajan. Nama bisa keluar, kan can istirahat. Lah ayolah orang jajan. Ulah pokoknya isukan balik sekolah ya. Gaskeun. Jadi moal teh jajan sebak teh. Hampura dak teu bisa soalna aya urusan keluarga penting kan. Jigana keluarga maneh mah sibuk wae nyetik. Kumaha deui atuh meureun? Keren gitu ya. Ah biasa aja. Ini langsung balik. Henteu yuk reka bengkel heula nyandak motor nebeng moal. Teu jauh dah di bengkel ya mahal. Hayu atuh kurang di baturan. Hayu. Alhamdulillah seet geuningan ieu cilok teh. Saat tiba nafas di ujung Yuk, itu si ibu pengamnya. tinggi tak Yuk orang sakeun yuk. bicara memutur kunci tanpa Aduh, kumaha ieu yuk si ibu pingsan. bila tiba saat Barudak. Bantuan si ibu ieu pingsan. Panganterkeun ka klinik, motor orang keur di bengkel, kayak orang nyusul. Hayu atuh. tiba saat berganti dunia alam yang sangat jauh berbeda siapa menjawab semua pertanyaan. Ma kunaon? Cek Siti ge tong jualan tadi teh. Ya Allah, alhamdulillah Bu. Sit, kemana sih Tia? Teteh mah ayang ting nuturkeun ka dieu. Bapak keluar gina terus dongkap. Mangga pi orang kalabat. Mohon Pak. Leres ieu sareng keluargina Bu Iis. Mohon Pak Dokter, abdi teh murang kalina. Jadi kieu Neng, si ibu teh gaduh panyawat. Panyawat kurang duit. Jadi si ibu teh kada dirawat salami kira-kira samingon. Tapi Pak Dokter keluarga abdi teh teu gaduh biaya kana biaya perawatna. Ayun ya Bu, bade uih. Neng, mangga tur nuhunnya. Mugi enggal sehatnya Bu. Tia, maneh Lin? Desi. Kenaon maneh di dieu? Oh pasti maneh arek ngalok pegawai kantor anu gawe di tempat usaha manehnya. Soalnya tadi aya nu make baju seragam jigan di perusahaan maneh. Oh, nya Des. Oh, atuh hegae nya abi ti heula, teteh abi geus ngadagoan di handap. Juga tuh Des. Geus nya, dadah. Anu ketinggalan. Ih, dasar pohokan. Jangan kan atuh. Nek,
Mau sih, mata kudu gering. Itu si Tia pan. Tapi itu si Siti adik kelas orang. Kenaonnya? Mau sih kudu gering wae. Yang berenang mere duit kabi. Teh kunaon kena duit deui ku Siti oge mah istirahat wae. Hampura mati, emak usahakeun jualan cilok deui nya. Mak kenae jualan cilok mah ku Siti we. Teh sih, orang geus percaya di ka maneh ti. Maneh geus ngadul ke urang kabeh. Maneh teu nganggep urang babaturan. Urang geus teu percaya di ka maneh. Nggak maneh ngomongna anak pengusaha tapi nyatanya maneh anak cilok. Urang era des, kondisi urang siga kieu. Lamun misalkan urang jujur, Maneh era, maneh mentikeun gawe. Lamun misalkan maneh ngomong di awal, moal kudu kieu ti moal. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Usaha cilok. dasar dulu kakak kolot. Oh, gaya elit ekonomi sulit. Detik waktu terus Ti maneh dipanggil ke ruangan Bu Awa. berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores Ya sehat. lukis. Alhamdulillah Bu. Kondisi Siti kumaha sehat? Seribu mimpi Ibu berduka cita ya Tia. Punten ibu mah teh hadir bagai taman Ibu teh katitipan pesan di emak Tia teh. di antara Saurna kedah ngajaga Tia. Kedah ngajarkeun Tia jadi anak rajin, soleh, bagus, pinter. Hatnya oge nitipkeun acis ka ibu teh bili-bili Tia aya keperluan kangge iuran sekolah. Menjadi anak pinter, soleh, jaga adikna. Neng, ya, kuga tong bawa di dia. Ih, kenaon di dia? Dibawa, emangnya di mana Bu? Iya mah di puskesmas, saya naon bawa di dia. Tapi mah geus beres kitu pamali, hayu ibu bade ngalongok kematian, Bro. Ibu Damang, alhamdulillah. Ibu ada tadi sahur dokter teh. Ah, gitu sing enggak sehat ibu. Obatnya di emam. Iya, terus ibu. Ya ibu. ku rapuh dalam langkah. Oh jadi Tia teh ngimpi nya. Leres Tia dina mimpi Tia mah. Dan Tia sing bagus, sing soleh, jaga baturan mah seueur. Tia jika jadi babaturan sing bager, sing jujur, sing tanggung jawab. Maafkanlah Kamari oge ani sareng Ayu teh nyarioskeun ka ibu cenah nolongan emak-emak. Baruk teh mana Tia nya eta teh. Sok ayeuna mah Tia teh berubah jadi lebih baik. Mungkin mah Tia teh hanya ka Usaha cilok. Oh pasti mana arek Des. Hiji dua tilu. Nama
mana bisa keluar? Oke, Bu. Iya, Teh kunaon kana judi dari ku abdi kieu. Oh, Ci. Parah.